jeli di antingon babarakatakan wayono jadi goreng lain santri laples satu peti itu ada masalah tapi lamun santri tinggalin ku batur main gaple wayahna jadi omong goreng marana ke santri tak gorengan sayiat dikidangno kumukorobin jika Nabi Adam nuang buah huldi sangsina berat dikeluarkan di surga tapi lamun golongan jalma biasa yakni abror mual berat teuing sangsina jika ajengan jeung santri makiin nangtung paling disentak pungkul ajengan kiin nangtung padahal ku batur teu anggo satahun diomongkeun nanti muqarrabin benten muqarrabin jeung abror mah digawe kalepatan ieu pangkat Nabi Adam golongan muqarrabin hamba Allah nu dipika cinta ku Allah sabab nuang buah huldi akhirna diturunkeun ka alam dunia lemeh turun ka dunia Nabi Adam tanggah ningali ka langit katingali tihang aras aya 2 huruf kali 2 kalimat nu hebat Nabi Adam tanggah barang breh dina tiang aras aya tulisan anu hebat hiji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah turun Nabi Adam diturunkan ku Allah ke dunia di mana ibu Nabi Adam diturunkan Nabi Adam pun gitu dari 200 tahun tobat cirik ngagem deui 200 tahun tobat ka pangeran tobat ka pangeran ayo urang tobat eling kitu STMG nya sholat terus ST sholat terus MG maksiat jalan Nabi Adam tobat 200 tahun cerik ngageng deui eta cerik ngageng bareng Nabi Adam ngadua supaya dihampura dosa ku Allah mamawa jenengan Kangjeng Nabi sahur Kangjeng Nabi Adam as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li nyuhunkeun abdi ka Gusti kalawan hakna Nabi Muhammad angin kedah ngahapunten Gusti kana dosa abdi kitu diuningakeun dina tafsir anu masyhur nalikan nerangkeun ayat fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin dina kitab tafsir Ad-Durul Manthur fi tafsiril ma'thur juj awal kaca 142 Nabi Adam nyuhunkeun dihampura ka Allah nyebut-nyebut jenengan Nabi Muhammad Gusti Allah naros ka Adam hei Adam nahnya ho anjeun saha ari Muhammad teh walar Kangjeng Nabi Adam maha berkah jenengan Gusti dina waktos kapungkur
sawaktu abdi didamel dosa ka Gusti teras abdi tangga ningali ka ares Gusti kaget abdi didinya aya seratan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teras abdi ngayakinkeun teu aya hiji makhluk anu mulia iwal ti anu disandingkeun eta makhluk jenenganana disagedengeun Gusti teras abdi nyuhunkeun ku jenengan Muhammad supados abdi dihampura ku Gusti bari abdi teu uninga saha Muhammad kan abdi yakin we da aya sagigireun jenengan Gusti setelah Nabi Mame lahir ke dunia arana geus aya di aras duka sabaraha juta tahun duka sabaraha ratus ribu tahun jenengan Nabi tos aya dina tihang aras memeh Nabi dilahirkeun ka alam dunya urang mah boga orok brol ka dunia saminggu can panggih-panggih ngarang leres kutatang koteteng kami mah ajengan kami tahu torik ajengan abdi hoyong masihan nami putra abdi wayahna pangetangkeun naktuna dibabawa naktu sagala ge ku ajengan dipaparin jenengan anu masih kene ngemut kolotna asa ieu teh kurangeunna disebutna ceuk manehna ceuk kolotna da ari hayang kolotna mangaran anake John Travolta hayang nama Sahrukan ngan meureun ngeunteung manya Sahrukan dahar jeung genor urang malahir ka dunia can boga ngaran can boga boro-boro ngaranna terkenal di langit boro-boro geus ditulis dina aras boro-boro geus ditulis di Laulil Mahfuz kolot urang ge kanyat saminggu bingungeun neangan ngaran keur anak urang da bararodo kolotna leres kitu leres ya Allah barang orok lahir ka dunia sanggeus diadanan dikomatan sunah salajengna mere ngaran nu bagus nu pinuh ku harti sae geus dingaranan sunah disunatan hikmahna mun disunatan orok keneh babari garing babari cager jeung moal nyusahkeun sabab moal menta mau mobilan moal menta sapeda tur ngabungahkeun ka kolotna di mana aya nu nyecep dihakan ku indung ya orang moal menta leresnya tuh hikmahna disunatan orok keneh teh kitu masa barang nukatilu buru-buru ekahan mun lalaki 2 ekor domba mun awewe 1 ekor domba bade ku sapi awewe 1 ekor lalaki 1 ekor leuwih utama keur nu gablek ngan lamun teu gablek pisan ulah nepi ka teu eka bisi teu boga nanaon keur ngaekahanana cekap nganggo ayam jago atawa soang kitu ceuk Ibnu Hajar marentahkeun taklid